da bakat aring geus mangih katuangan anu aneh teh nya. Ieu teh cau sabenerna mah, tapi cik teh ini mah aneh da kakara ningalina cau gede sagede kieu ge. Biasana mah cau galek, tapi da ieu mah lain teh. Cau nangka lain, cau Ambon lain, cau galek lain, teu apalah pokona mah nu penting mah cau. Tapi ieu teh meunang ngarbitan cenanya kakarek asak. Nah cek emak teh Eni teh tuh seupankeun we daripada digoreng mah cenah. Lunyu-lunyu sok alah garariung, mending keneh diseupankeun nya ngarah terhindar dari kolesterol sabenerna namanya ieu teh diseupankeun teh. Meh menghindari keur kana kolesterol lah pokona namanya. Ari diseupan mah diseupanana teh kalakah mah dina katel da pancina kotor can di kumah tadi teh tutung ngabarengseng geus ngaronan eta cenah geus ngaronan beas. Cek abi teh urang pinahkeun we lah pokona mah yang penting bisa pake nyeupan katel oge nya. Da ari saringanana mah tuh saringan panci asak deui wae ieu teh geus siap dihidangkeun rek di lahap di mamam bersama keluarganya. Ari jeung keluarga teh mangpang meumpeng liburnya ari deukeut mah tempo we boga kolot mah ulah sok hare-hare. Asak we waktuna ngariung waktuna dituang.